Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du ya patu ya alim. Atur timpah tipayun sumangna sami dumus puji sareng syukur ka zat ilahi rabbi kadua kalina pangintenan dinten ieu anjeun ki adi saderek wirat carita anu tangtos tadi parantos milokuan muji syukur sim kurang ing pangintenan teh kalangkung hoyong kautamian nyatetkeun diri sejata sakur binikmah wa imata hadus binikmah utawina tina raraga tangtosna Kang Rai anu janten jejer lalakon nunda garapan anu tipayun kiwari dihanca di dina hambalan enggal wargi sadayana kaping kalihna sallallahu alaihi wa kalbujengan pun dipasurakeun ka junjungan alam kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam katut ka para kulawargina para sahabat dan tabiin tabiinatun kum tahir zaman anu pamugi wae urang kareh kabana sapon dicangking janten umat mantena kapelenggah para sepuh hormaten simkuring utawina guru simkuring pisan kesepuhan wilujeng enjing angsal damel sapaneja oge tangtos sehat saalamina kaping kalihna para sepuh ti jalar istri sepuh anom hormatan simkuring ti pihak keluarga calon pengantin istri dengan ieu wening galih nu dipamrih jembar manah nu ditedah sejang ngaduwikeun naon hal anu janten undek-undek pangentenan nu bade dibalabar kawatkeun dibejer beaskeun sacarentena ku simkuring anu tipayun mah saneupun Bapak Haji Oo neme rangkong kolong nembe dicatur pantunkeun kiwalin mah bade dijalantrahkeun naon rupihal pamaksadan Kang Rai di bali dieu utawi anu kahiji nyangakeun salam silaturahmi ka kadang wargi di bali dieu pamugi silaturahmi anu ieu ngajanten hiji pamuk anu kalintang unggul dina manah urang sanewang-sewangan rehna saluyusan pituturan dawuh Rasul sahasa nu ngantenkeun silaturahmi maka bakal janten umat mantena pon kitu deui panginten anu ngabengkahkeun silaturahmi dina hal ieu tangtos aya bendung ti mantena wargi sareana anu kaduana simkuring sajanyangakeun naon anu janten pamuk dina dinten ieu pamustungan pangharepan Kang Rai aholis di dieu kamari parantos naratas dina mangsa nu endah transisi gesan ngajadi anu tangtosna dibengku ku jatuh krami dinten ieu nyanggakeun inyana ti luhur sahibat setu ti handap sahibah sepatu di tengah masuk kadang sagede mutu tapi alit jigana teu sagede cau nyangakeun eta mah kawilujengan da anjeunna parantos langkung kasipuh ku pangaruh dumuk pangintenan mantena oge parantos mapan dewasa kaping kalihna tangtosna disangakeun teh kanu geulis dunungan simkuring mantena teh Neng Deti sasangan sankeun ti 2006 nalika mentenan jantan fasilitator kecamatan Cimalaka simkuring bawahan anjeunna diverifikasi alhamdulillah dinten ieu janten pangwilujeng ka Kang Rai panjenengan mangga nyangakeun ieu sabeule genyeurna moal bade didingding keliringan ieu sakedik kemelang ilang along marga hina sarpumpa teh mah katingang pangpung dihakan mau getih satetes amakan sadami sagala rupina nyangakeun tingawitan ayeuna agama dari ka mana pangdidikeun pangatikeun seserangan sareng kulawargi jembar ti panganten istri kaping kalihna anu salajengna sok sanaos isina manataku isina makan tenan nataku da geuningan dibeber-beber getibatan babar makalah kasoe naon anu tos di ku anjeunna dikempelkeun ti kamari dugikeun ka kiwari anu akhirna ngajenggelek candakan tangeuyan anu ala kadar seperti itu insyaallah panginten mugi ieu janten pangaosan ari pangaosan mempan sakedik oge sok tembong benten sareng rongsokan ngabubrug di kilo namun da mirah pangaosna ising janten pangaosan janten ciri anu mandiri di khusus mantena insyaallah ridhonya ridho pisan nah insyaallah ridho mah sok ditambihan atuh Bu sapros kitu pangintenan anu pamungkasna munut hapunten rehna tangtos simkuring san rombongan sok sanes ibu-ibu sami di tiungna bapak-bapak sami di ketukna aya nu sapalih ditotopong tapi dina mamanahan sok benten-benten kaping kalihna tangtosna bilih-bilih anu teu sapogoh sareng lalemutan mamanahan di palih dia nada hapunten anu sageung-ageungna jembar panalana salega-legana kunaon pangentenan boh bilih
katawis sok asa teh gaduh dosa ari pek teh dosa teh balatak ku gara-gara tingkah paripolaha oge janten hiji unek-unek anu awon eta wae panginten ti simkuring Ahmad Surya nyarengan kanggo kawilujengan Kang Rai Aholis Dang Deti mugi-mugi janten wasilah kabagjaan anu kapayun anu katunda kamari mugi janten ayeuna kapayuna janten dengyang kasemedangan sakitu rupina kasepuhan di alap cekapai Kang Rai wiracarita tunuhun panginten atunun dina panempian oge sagala rupina hapunten da kalapatan simkuring atur peratosan sumasalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampurasun.